Areka imah Bu Haji dah pasti moal aya encan balik merenan. Dikuat leungiteun ampun tengan. Bu Haji gerek balik atuh hayu. Mak meni kuat leungiteun. Bu Haji can balik jika nama merenya kotok-kotok imah nareuh. Meni leungiteun nu Bu Haji teh. Ini aya-aya wae tuh da gosip teh. Jadi we batur mangkal keur maueuh deui nu bager teh Bu Haji doang. Mak, ka mana? Arek nempo Bu Haji sugan geus balik. Urang tas di ditu, Mak. Kumaha aya teu? Sararepi imahna. Geus barapoe Bu Haji ti lebaran oge eueuh dah. Apa rek pindah, Mak? Hah? Pindah. Gusti teh ngelamun Bu Haji pindah aing mah balangsak. Ugu unjam-injem ge ka Bu Haji nu babari. Gitu mah sih iya, Mak. Heeh, nu kitu mah emang anak emak. Mak can sempat meminta maaf deh nya ka Bu Haji. Ugu encan amprok. Can amprok pisan nya. Heeh, nya amprok kamari manehna mangkat teh ya. Makasih. Mah geus menta hampura sih emang nage enggeut Bu Haji hampura. Mage nyaho ieu teh Bu Haji teh menghindar ti omong-omongan batur. Jadi Bu Haji hayang niis heula jadi mangkat kasih Asep. Apa malah mun batur ditu gering, Mak. Gering pikir. Melang, mak melang. Urang teu boga di nomorna mah. Nomor si Asep teu boga. Nomor Bu Haji teu boga. Aduh. Nahan euy. Aduh. Tuh. Olahraga mah isuk atuh lain beurang. Keun deui atuh mun kudu we isuk. Olahraga mah reucek jelemana mah. Nyaho olahraga kumaha we. Nya geus olahraga wae. Geuran yangan kejoeun ka ditu. Kejo kudu heula tuh Panginyukeun heula kopi. Eueuh, Nya. Os kitu. Unggal kopi naon? Kumaha rek aing semangat Kalituan dina teh sokanan. Geura digawe nya neangan pagawean. Kos kamari deui Buru ka ditu tuh. Aya itu kulieun di ditu tuh. Di mana? Tuh di ditu di makam. Ngored. Ngored naon? Lain, ngarongsok. Lain gitu ame. Masih kita bisa. Mana keleutik tara main nu kieu. Kita aduh kan eko mah keleutik mainna BP, imahan BPM. Lain gitu ya, jadi carana kieu. Soalnya imah-imahan anak kampung. Tuh, Masih kita bisa jadi kan mahkota. Jadi ieu na heula, luhurna heula gitu. Nah, gitu Tapi itu bisa-bisa ye. Iya, belajar ka urang naha. Itu bisa. Nah, jadi ditojos-tojoskeun ka dieu. Tojoskeun. Aing mah nilalalieur dah Terus teu boga dengan sangu, bias geus eueuh. Kan ge naon? Laki usaha teh hayu sia mah. Ngabahas eta deui. Ari bogoh mah ka ditu ka Bu Haji nya mangkat ka ditu. Bogo we. Urang ngajodog di dieu. Geus boga duit meureun ayeuna teh. Nya boga duit dibere ku Bu Haji pasina oge. Nya pan digawe. Digawe-gawe naon? Nya digawe bener di sawah. Heuh teu. Henteu. Oge. Di mana paling ngaku ieu? Paling ngaku penjara penuh. Tuh budak tuh uruskeun. Ceurik wae penting oge yang jajan meureun. Heuh ayeuna neangan heula pagawean ke. Ka mana deui nya neanganna? Yang nginjem-nginjem atuh duitnya ka saha we? Ya bantuan cek urang gigerana neangan info loker ka ditu ka tetangga. Info loker di mana? Nya naon ke ngored ke? Aduh cek aing cenah ngored Astana. Saha nu mulyanana? Yang kege aya nu ngulian. Saha? Jurik.
Ih lain gitu Amel. Masih ya Eke teu bisa. Diselap-selipkeun kieu. Emang mana keleutik tara raja-rajaan? Eke mah kan Eke cingna di Jakarta Pusat Hah? Lain di Palembang mana Mel? adegan Eke di Tanah Kusir. Oh, pantesan lamun di Jakarta emang lagi tara main nu kieu. Soalnya kan tatangkalan Minta nangka. adegan Eke mah imahan BP. Sarua sih di dieu iman BP selain imah-iman BP nyaho teh anu imahan tanah dikerok teh terus jadikeun imah-imah kitu teh. Main gatrik Eke mah baheula mah. Dong penasaran we da. Tinta adegan Aya naonan si Amel? Menyan. Mana mah mau menyan sih saker naon sih? Saker ngemat Eke kan sapoe kudu 1 kilo mah menyan. Gusti, ting emang teu seueur. Ambeh naon sih? Nya ame salon Eke laku. Tapi geuning ayeuna masih sepi keneh. Gana menyanan teh berfungsi meureun Terus naon sih eta keuntunganana? Ya keuntungannya kan supaya jaya di udara. Emberan. Suka gugu ari uli jeung maneh teh Mel. Emberan menilai lah meni hese Dikieukeun tah, dikieukeun. Eko capung Tuh kieu. capung Eke. Ya geus. Ya mah padahal mah Bu Haji jelema cicing, Mak. Ya heueuh, jelema cicing, jelema bager, sok nulungan wae batur Bu Haji mah. Makan seubeuh ditulungan ku Bu Haji. Boro-boro emanya urang oge, Mak. Eta boga imal sakitu alusna ge menang saha atuh lamun eueuh nu ngajejekeunana mah. Oh ya heueuh mentak ke eta masih iem kurang ajar teu tahu diri. Ari eueuh Bu Haji teh pakumaha mah. Oh nya heuh mah oge sarua ayeuna kan usum paceklik. Malam teu gablek beas ka saha lamun lain ka Bu Haji. Heeh. Ayeuna aya gosip ka sieu nya heueuh ngaranna gosip tereh gosip mah komo deui ieu kanyaon si Bella. Aya wae eta mimitina saha sih, Mak? Teu nyarana teuing mak mah sampai bisa ngageder kieu. Budak dua teh, Mak. Saha? Si Amel jeung si itu Si teh. Ayu. Heeh tah goblok budak teh kudu dicabok ku emak, kudu diomongan. Ku emak tah, beberi ku emak. Can amprok jeung si Ayu ge can amprok tara amprok we. Ayeuna tungtung nama si Ahmad meureun eueuh pagawean. Ya pagawean ti mana manehna ge anu udar-idar wae keur neangan pagawean. Emang kitu neangan pagawean babari. Heeh. Ih kunon ka dieu sih. Ieu teh jalanna deket lewat dieu teh. Serambi Mekah Nyaho teh imah ieu. peninggalan bangsa Belanda. Embera. Pernah anu dibantai Jadi keungnya. Aduh Eke meni sing kuring ka. Ih sarua. Coba jelema age babagi di sawah. Tapi kitu mau dijual. Terus bisa nampakan tinta adegan Padahal mau dijual lumayan ya. tinta Eke mah Serambi Mekah mendingan Eke icing di apartemen. Capung yuk. Yuk cus Serambi Mekah Alhamdulillah, tapi dek lembur. Ayeuna mah rada tiis otak tapi di lembur tiis moalnya. Ya Allah, can siap sebenarnya mah. Ay mana naraon sih? aya Bu Haji anu selingkuh teh ya. Palinter banget sungut nate. Kok bisanya ngelayanan lekong batur? Amit-amit teng mah. Boga duit rek nangan kumaha ge bisa, manya kudu si Ahmad. Iya rek mana Bu Haji. Mana we kerepo banget hirupna teh. Dasar wanita-wanita jadi-jadian. Wanita jadi-jadian jika nama eta teh rumah saeun jadi mainna melarikan diri dari kampung ieu.
Ih, kos gitunya beki kalekong batur mending lekong na halus mah kos panggal pencugo oge. Ayo AM. Duh, mana wajah lemah deh, iya liar banget dulu aing. Itu liar kita boga duit, aing apa kalau banting dagingnya. Ini nageseueul. Ini ngagoyang banget dulu. Iya ya, copet daging ya. Copet daging. Copet daging, dipicun kurang daging lagi bau. Yuk bau. Piraku daging nang kamari mencit Ya untung kumane teu di dalahar sih, bau banget. Kayaknya kos gitu teh bagian orangnya, orang reknya teh Iya, sampai mana gelis banget. terjadi. Iya, mana gelisan ge ayu jeung Amel ge. Mana masuk kos gitu ngarayu dah. Amel calana banget. Amel calana seru Amel. Amel. Aduh, dasar weta seti. Ayo. Mana minta maaf moal. Mana sembarangan mitnah wae. Minta maaf moal. Dasar gelo, gelo. Goblok. Yan kene caina ieu. Dan kebersihan kandang ge di. Nuk, Ulah nyonya manuk. naon sih? Lain mah digawe dengan pagawean. Oke kedeng neangan. Ke kedeng arek irah mangkat na cenah. Ya ke kedeng heula tuh pangninyukeun heula tuh kopi. Awo kopi nage ah. Nganjuk wae geus gede hutang. Baru disadian ongko keur sarapan batur teh. Ilah kumal 100.000 manuk. Ulah jualnya ka ditu, ka Mang Awis. Cocoan. Ini jual wae nyanuknya. Tempokeun mah jelema manuk yang dijual. Awas we. Sok we, moal teh dijual. Dasar si Ayu gelo geus maju di waya. Aing mah geuleuh banget dah asal boga masalah jeung jelema eta ge si tegeg. Bu Haji euleh geus balik aya namanya nyelipna nya ka si Asepnya. Aya meureun oleh-oleh judes banget. Ini judes banget. Bu Haji kumaha nya ka ditu nya ngedong di si Asepnya. Ya Bu Haji urang mah nyaho ayeuna mah. Bener cek si ieu Bu Haji teh selingkuh jeung si Ahmad. Siap teh sungut teh aing kudu dikunci tah. Ya lain kudu dikunci ya Bu Haji lamun misalkan Bu Haji teu rumaos mah moal mangkat nanta ka si Asep. Sia sumber masalahna rame. Mau nawai nyalahkeun we ka urang tuh si ieu pamajikanna nu ngomong. Ya Allah, mudah-mudahan tak si sungut lancang teh sing bere ajab. Ye ngadoa mah bagi salat. Nyainga salat dumu. Salat teh kudu bebeja ka tetangga. Orang mangkanin erek nyawah deui, Mak. Orang kan can ngarti, Mak. Isukan ge balik kemarin cuma nenangkeun pikiran doang eta teh. Ya mudah-mudahan sih, Mak. Ulah sampai orang sak boga pikiran goreng teh sing dijual di mana. Moal. Tapi tadi geus ka ditu. Enggeus, arareueuh. Udah mah kamari ka ditu neangan arareueuh. Matak sampai ayeuna can amprok deui. Cuman kamari doang maneh narek mangkat ka Jakarta par ka mana meur ka anakna meurnan nya. Eta doang, teu amprok deui can amprok deui da. Sono keneh meureun, Mak, jeung si Asep sugan. Siga nama. Nyaho teh ye keur lebaran kamari, lebaran haji. Teu amprok da. Nya eueuh pugu ge. Lamun aya mah meureun manehna ge geus kurban meureun. Apa aya apa eueuh sih? Wah teh kurban acan tahun kamari kan unggal tahun oge kurban wae nya Bu Haji mah. Tahun ieu mah henteu. Tungtung nama urang pan nya teu ngadalahar daging. Biasa nama seubeuh daging. Manehna doang anu eta teh kurban wae. Oh, Mak, ngomong-ngomong urang keur naeur cai di pareuman teh kompor. Siapa? Hayu. Kumaha wae ieu. Bu Haji, hayu atuh balik Bu Haji. Mani kuat leungiteun, Mak. Balik Moal rek kasih ieu moal balik we.
Ayo na siap mitnah aing ge. Sia teh boga dendam naon ka aing teh. Bu Haji ulah sok mitnah wae, nu mitnah mah Bu Haji tah nyalahkeun wae. Pugu dumuk si Ayu nu ngomong jeung si Amel. Aya pugu di luaran ge babareja ti sungut sia. Nya eta ngajual ngaran urang pugu dumuk si Iem ge pamajikan ngomong Bu Haji selingkuh ya. Bu Haji geus tau kumaha lah itu kumaha mah tong ngambek. Pugu ngambek eta mah berarti kumaha. Ayeuna di luaran nyahona kitu da ti sungut sia. Sungut sia tuh si Iem sungutna. Si Iem mah sungutna boga 5. Kadieu tuh ngomong. Nyaho tungtunganna mah sarwana. Yo, Bu Haji, urang ge nyaho eta teh heueuh fakta. Bu Haji teh boga kasih amat, soalnya kan Bu Haji teh laku, loba teh duitna. Yo, aing loba duit, rek neangan nu kumaha ge asal daek. Moal daekeun, paling ge hayang ku duitna doang Bu Haji Ya yang ku duitna ge dumuk laku. Aing kan mah sia gablek duit acan. Ya kok be mah teu gablek duit teh boga ka salaki batur, emang Bu Haji boga ka salaki si Iem. Iya, kos sungut lancang banget geulis, angger we teu gablek duit. Daripada Bu Haji loba duitna geulis euy, ya nu boga heule. Oh gitu. Mana teh ulah nyonya manuknya ha? Gendena Lain mah usaha ka ditu. usaha we. Aing meni ragap da beurang peuting isuk sore nyonya manuk. Mending manukna gede mah, manukna ge leutik. Yang gede mah ka ditu neangan manuk elang. Manuk cungcuing tuh aya. Seu ge pacok tah Hai buru usaha ka ditu. Usaha we. Heuh, bias geus eueuh tuh beak. Ka digentongna we, gendut. Heuh ke usaha kedeung. Daguan. Eta karunya. Ih, aing dijual dah manukna oge ah. Radi deui ieu. Ari pamajikan ngomong teh denge, gora ge nyaha. Heeh. Teh. Hese banget diomongna. Enggak pusing dah. Lila-lila aing mah bisa modal ngora-ngora. Boga salaki kos kitu mah. Bae ke aing kawin deui. Oh, arek kawin deui, kawin jeung Bu Haji nya. Lain loba ieu perawan. Heeh. Agaknya bogo saya teh ka Bu Haji ah. Teu loba kene perawan. Ya, Masudieun parawan kasia ieu di pangangguran. Cek saha? Sok we tempokeun. Moal mantak aya nu daekeun. Kecuali parawan pincer matana. Nah. Merek ngopi mak. Moal Bu Haji ngopi wae ti isu. Sing rek ngopi nya duwe sorangan. Kamari organ ribut sia malnya honte. Geuning mah make ribut sagalanya tibang di kampung OGM. Nya arana di kampung budak ngorana. Caruco teh lekong-lekong di kampung. Caruco sih nya kitu lamun aya karyaan-karyaan teh sok ribut wae. Di Jakarta mah tara aya ribut da Jakarta mah henteu norak kos di kampung. Arek klip ditak-tak kos batur geuning. Halo guys, hari ini aku ada di rumah. Aku belum nyuci guys. Mana geuning boga HP? Ya boga lah.